Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol bisa lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Datang ka imah waktu balik ti Kubangkul teh lalaunan pisan Den Surya muka panto teh. Sieun ngabaribina nu boga imah. Era ongkoh sieun kanyahoan peuting teuing. Jajengkean asup kanggon oge da puguh lain imah tembok. Na atuh ari breh teh nyampak bungkusan dina meja. Bungkusan naon ieu teh? Cek dina hatena. Oloh. Mani dialus-alus kieu. Ditalianana oge meuni ku pita weuteuh kieu yeuh. Siga bungkusan souvenir. Cenah bari nangtang nengteng dialak ilik. Bereh aya tulisan. Nu isina kieu, haturan juragan sea. Barang maca teh jadi tambah penasaran. Nanti saha? Jeung naon atuh ieu isina? Cenah. Cek Den Surya ngomong sorangan. Porosot we talina dilaan. Bungkusan terus dibuka. Di luhur langit katembong bulan dina peuting harita teh caangem prai. Kapulas ku mega bodas. Halimun peuting geus mimiting ngarei ngayapak kasiring ku angin gunung. Ngarungkupan pilemburan ngarungkupan tatangkalan di papai sajumpluk. Dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu. Manis sababaraha rangkep eta bungkusan teh. Ari breh teh gebeg we geuning potret. Astagfirullahaladzim. Geuning potret. Cek Den Surya kaget. Potret nu leungit teh kitu. Lain geuning. Na potret satu ieu teh. Den Surya tuluy nagas-nagas eta potret. Dideketkeun kana lampu tempel. Ari hayoh mah disidik-sidik bet asa sigaramana. Tapi anom keneh pisan. Jeung lecir deui taya rumbahan. Da dina potret nu leungit mah mani baplang kumisna teh. Rumbahan teh kumisan nya mitra disandak dina rumbah nu artina kumis. Mitra kaum dangu, urang teraskeun. Tapi barang ret ka potret istri nu disagedengeunna ramana. Barang ret ka potret istri nu aya disagedengeun ramana, bet teu wawuh pisan. Teu wawuh saeutik-eutik acan. Ari saha? Cek Den Surya hemang lain di kieuna. Leungiteun potret jol diganti ku potret nu pikiraneun.
Red dan Surya ngadaret bari di tengetan beki heueuh sigara makna pantasna teh keur anom keneh pisan. Astagfirullahaladzim. Ari ieu satu istri nu aya di gedengeunana nah satunya da teh siga ambu saeutik ketik acan. Ari orokna onamanan najan aing oge pantes da samar keneh umur sakieu mah. Babu nah kitu nu ngalahun teh. Asa piraku ama kersa dipotret rerendengan jeung babuna najan bari ngalahun aing oge. Den Surya ngocoblak na jero hatena. Barang keur mereskeun urut bungkusna gorehel manggih amplop tuluy dibaca. Ari alamatna ditujukeun ka Kang Rai R cenah. Kakang Rai R Surya Kusuma. Berewek amplop teh disoehkeun, breh suratna katempo, tuluy dibaca, digarendengkeun. Aden, potret ama ditambut heula ku engkang. Upami parantos rineh tangtos diwangsulkeun deui. Tangtos Aden ngaraos hemeng dina mana. Kieu sarsilah nama. Tingawitan Aden ngalih ka dieu. Ningal pamenteun Aden teh asa sakeureut pisan sareng potret pun bapa. Nu ayeuna kasanggakeun. Mangga geura tingalian bari ngeunteung. Kawuwuh jenengan Aden teh pada nganggo kusuma. Dapun bapa teh jenenganana R Wirakusuma. Tibarang hideng engkang hoyong tepung sareng bapa oleh temendak raratan kantos maruruh kadar mayu da saketerang pun biang anjeunna ti Banjar teh ngalih ka ditu. Nanging teu aya nu tiasa nerangkeun datos 20 tahun kaheulitanana oge. Waktos disusul teh hawain kusono ka bapa anu ngayuga teu sirikna unggal usik potret kakantunanana teh ditetep di gulang gaper. Dugi ka 16 pisan dina emutan teh. Numawi barang srog sareng Aden teh asa jongkok sareng anjeunna. Nanging teu wantun togmol engkang teh bilih kasamaran. Diserangkeun bari dikukupingkeun bae heulaanan. Bari kitu teh hate mah keukeuh teu kenging dibobodok, teu kenging di lain-lain. Aden, waktos Aden digotong ti goci, ningali batur ngabrul ngalayat teh engkang ge ngiring. Cenah sanggem Kang Harja ti kasok mah Aden teh tos rada jagjag. Nanging disibogo karaos deui, ditandu weh dugi ka bumi teh lawas teh emut-emut. Rupina Aden teh kagenjeleng-genjeleng sareng kaanginan wengi. Tangtos Aden moal apal saurang-urangna nu ngalayad harita. Sabut nu sanes ngagulang gaper Aden teu pupugu engkang kabengbat ku potret dina meja. Ari diteges-teges najan aya rumbahan oge bet nyeples pun bapa. Yakin weh yen rama Aden teh pun bapa teh ku emutan asa moal mencog. Jenenganana sami pamenteuna oge sami pangkatna harita sami mantri polisi alihan ti Banjar Kadarmayu. Kirang kitu keukeuh penasaran hoyong mintonkeun ka pun biang. Tangtos nage anjeunna mah langkung apaleun. Teu wantun ngabantun harita mah nya teras weh diakalan sejen waktos. Leres cenah saur pun biang teh kok kituna Aden teh adi engkang sabapa. Raden mun numutkeun pangajak hate mah hoyong teh ayeuna keneh ngarangkul kagalentor kadulur. Nanging hate teh mang-mang keneh sanos mang-mang ku kirangnya asa-asa sote bilih Aden atanapi ama teker saeun ngangkeun kangkang.
najan putrana keneh oge. Engkang mah putra ti selir sasatna ti urang kampung Baulisung. Lumawi nikah anak kapun biang rencepan tunjukkan ka ibu ramana ti urang kampung Baulisung. Atuh waktos ngalih kadar mayu teh luru wae engkang teh sareng pun biang mah teu dicandak ditinggalkeun aden. Engke upami parantos kantenan aden sareng ama karsa ngangken nembe engkang bade nembongkeun gaduh emutan kieu teh wireh ngarumaoskeun engkang mah batan sakieu bilih matak ngisinkeun matak girangan darajat kasalira sareng ka ama. Upami sakinten matak jadi selak mah kana kajat nikahan aden sareng ama langkung sae urang mopoek bae. Dakanya engkang mah moal ngirangan ieu najan urang teu patembong oge. Tangtos ku aden kacipta kumaha kumejotna teh engkang hoyong ngarawu dampal sampean nana dampal sampean pun bapak. Umur genep sasi engkang dikantun ngalih ku ama teh ti harita plengles weh sanggem pun biang teh aden kapungkur ama teh jeneng wadana sagala herang aden. Boa moal kersaeun anjeunna ngangken putra ka engkang mun kitu teh mana teuing raheutna hate nu mawi teu kejot borosot engkang teh hayang yakin heula upami aden aya waktos punten pangnyeratkeun ka ama kersaeun atanapi henteu ngangken putra ka engkang. Upami kersaeun nya kitu deui aden moal ngaraos lingsem kagungan sadere kurang kampung Baulisung kawas engkang. Upami tos kitu poma engkang paparin ciri sing sering aden nganggo sapu tangan fantasi warna biru. Upami henteu sawios engkang bade mopoek saumur-umur janten wargi demit nu salamina moal nembongan. Sakieu piatur engkang pun es. Mitra kaum dangu mani asa ramboh poe awak Den Surya sanggeus maca eta surat. Duh Gusti nu Maha Agung geuningan ieu teh surat dilanceuk sa bapa lanceuk pribadi aing nu kakarak aya bejana ayeuna kitu gena can tembong jirimna malah ngaranna oge semet aksara S. Duh engkang nah satu engkang teh teka ampeuh cimata Den Surya bedah betlat poho kana temah wadi ilang kalalakianana. Den Surya ngaguk-guk cerik di pengkek sangkan ulah ngaberi binan nu boga imah.
Nilik ngabasakeun anak engkang mah mitra lanceuk sa Bapa Den Surya teh geus tangtu lalaki. Tapi dina nulis surat siga pisan aksara awewe ngagareblay paranjang jeung aripis. Beunang ngongkon boa ngarti ayeuna Den Surya teh pangna potret leungit teh tapi timbul pikiraneun anu anyar saha teh lanceukna nu ngaranna dimimitian ku aksara S teh pajar kungsi ngalongok nanaon kanggona tangtuna ge tatangga deukeut nu nyahoeun maehna balik gering dina waktu bareto dibalik geusan mundai ti guci teh. Ras manehna ingat ka almarhum ramana anu tos ngantunkeun. Singoreng kungsi kagungan geureuh rerencepan. Memeh nikah ka ibuna teh Singhoreng ramana teh kungsi nikah heula jeung nu sejen. Tapi duka teuing nikahna sanggeus rumah tangga jeung indungna atawa samemeh Den Surya can manggih jawaban. Rarasaanana bareto mah asa manehna we sorangan anak tunggal anu pang diogona. Jadi hemeng dahar ramana nepi ka tega ngaculkeun ka putraku anjeun. Ras deui Den Surya ka awak sorangan mun nepi ka kitu mun nepi ka dikitu-kitu maksud teh ku kolot sorangan bisa kumaha teuing nyeri perihna moal teu asa jadi jelema kasingsal. Duh engkang nah atuh make boga rasa sieun teh di aku nah saatu jeung kumaha atuh engkang teh hina pisan kitu lahiriahna teh atawa cacat badana atawa kumaha. Duh engkang dadeuh teuing engkang. Penting harita teh kabeneran keur meujeunna caang bulan malah mabra pisan penting harita mah bubuhan meneran nincak purnama cekas bengras tetenjoan oge kawas ti beurang bae. Langit lenglang bersih taya aling-aling nu ngahalangan kakayon oge nu di kajauhan bae nu katenjo peleuk maleuk-meuk teh nu diburuan mah kekembangan jeung tatangkalan minangka iuh-iuh lembur sidik pisan runggunukna malah tetela kalangkang nu ditungkulanana mata kuas bae tetenjoan teh komo lamun seug bari ngahaja di wawaas mah lembur linduk sisi gunung atuh imah panggung ting parentul nyang hareupan buruan nu lega ngagaremblang pagerna tutuwuhanana nu dipelakna kekembangan nu marangkakna estu matak hegar meneran keur ngemprai caang bulan puguh tembres kaendahanana ayam tentrem nyurup kana lelembutan nu geusina kitu upama di sawang saliwatan mah. Tapi henteu pikeun Den Surya mah nepi ka wanci balebat Den Surya teh bisa sare sakarejep acan bantal geus jibrug ku Cipanon nu ngucur teureun-eureun tina kadua socana. Mitra kaum dangu isukna nyiulis hari weus-weus majar peuting sama meh Den Surya sumping aya budak nganterkeun bungkusan teu wawuh cenah majar dititah ku saha boa
Barang disesedak ditanya jawabna teh duka teh teuing cenah. Geus matak hemang deui wae. Den Surya teh hese maluruhna ari geus kapegat ku Nyi Ulis majar teu wawuh mah. Ngabuntut bangkong we akhirna mah. Mitra kaum dangu. Di kantor teh nya kitu Den Surya teh kaur balas ngahulang. Ras kadulur anu nyumput sahatea jeung siga kumaha boa nepi ka harita oge dirina can keneh manggih jawabanana. Ras deui kajenat bapakna nu kungsi kawin rarancepan bari tuluy tamelar kanu jadi anak. Asa rekpok nyarita ka harta jeung mirta sugan bari saeun mantuan mikiran tapi asa heurin kuletah sarua jeung ngabolehkeun rahasia kolot sorangan sieun kanyahoan yen manehna teh turunan jalma tamelar turunan teu boga tanggung jawab. Kumaha mun kaemper-emper ka bandara wadana boa mata ka aya pangaruhna kana konditeuna. Tungtungna rahasia teh dikemu ku sorangan wae bari toleh gregeteun hayang geragok jeung dulur nu ngaranna Es teh. Sakapeung sok aya pikiran mangmang piraku bapana nepi ka kitu tapi ari ras kana potret hate mangmang teh jadi yakin deui moal salah urang kadang anyar dulurna teh. Dulurna nu nyumput teh urang dinya da make nyahoeun bareto basa manehna datang digotong ti goci sagala ngalongok harita teh cenah bareng jeung nu sejen. Lila Den Surya teh ngahulang bari ngotek tak dina ingatan neangan sakur nu ngaranna dimimitian ku Es nu aya di Karanganyar. Aduh sahatunya Sahmad umurna geus leuwih ti 40 moal mungkin teu keuna. Salma tukang batu piraku Sahri tukang suluh piraku ama mere ngaran kitu. Sulaiman tukang batik pantes ari ngaranna nama tapi daet eta jelema mah manis siga tara pisan campur jeung batur. Sigana basa aing gering oge asa moal ngalongok ieu. Da saban poe gawena ngacacang wae mapai pasar ka ditu ka dieu. Aduh, saha deui atuh? Den Surya ngahulang mikiran. Ras we ingat ka Mang Sumardi. Nu bareto ditulungan ku manehna teh basa dipacok oray diranca bingung. Malah basa digoci mah remen angsrog di panglalajoanan. Teu kaget harita mah da puguh ngumpul di nusa sasatna tapi ari dipikir ayeuna asa keuna. Mun disebut ngalangkang wae teh asa keuna. Ras deui basa aya nu garlut peuting-peuting di kubang gool. Mang Sumardi kapanan kasampa keur nguseup deket-deket di palebah dinya. Ayeuna mah kapikir boanya manehna nu harita gelut oge tapi jeung saha gelutna. Da moal mungkin jeung tukang dongeng mah. Mah teh mah tukang dongeng. Cager. Naon mitra alatanana Den Surya jadi bingung deui di sawang pakulitanana jeung keuretan awakna Mang Sumardi teh asa ku beda jeung nu baroga ngaran Es nu sejena di eta lembur. Bubuhan tara dibelakasakeun kana leutak meureun da jelema senang ka tembongna teh Mang Sumardi mah. Atuh brai weh pikiranna ngajojo ka Mang Sumardi. Hanjakalna teh can nyaho kayan rumah tanggana da can paranganjang ka imahna teh. Najan kitu hatena asa beuki dengdek ka dinya. Hayang nyaho keun rek dianjangan ceuk Den Surya ngomong sorangan.
Mitra kaum dangu kocapkeun isukna wanci tunggang gunung di pilemburan kacida matak waasna kayan teh matak betah tis kana ceuli herang kana mata langit lenglang taya aling-aling bersih taya mega anu ngahalangan manuk recet di sarada patembalan jeung balabaturna nambah endah tumanina dang daunan tinggal rupai aroya gatebak ku angin anu ngahiliwir kawas nu silih gupayan dina kaayan anu samodel kitu balik gawe kenceling dan surya muru ka imahna Mang Sumardi kakarak harita pisan nganjang kadinya mah teka catur di jalana barang nepi ka sampak pribumi keur araya di buruan siga keur senang-senang ngalayung bari ngasuh anakna nu keur meujeuna kembang buruan ret kabojona asa beda deui tindak tandukna tinu sejen deket-deket kana ngota pasang petana jeung dangdananana oge kawas menak lain teu samanea nya kitu deui anakna Sumardina ngaranna teh najan papakeanna sing sarua basajan oge teu burung kaciri bulu senang breh katempo dina golodog siga pijejeureun jeung peso raut resep pisan kana nguseup teh siga nama Mang Sumardi teh sajeroni ngawangkong teh panonna teu waleh neuteup kana beungeut pribumi ditengetan dibanding-banding jeung potret bapakna nu pangiriman jelema demit teh asa siga meusan tapi bari tuluy asa henteu gan parantos ngaraos betah panginten ayeuna magan teh nya ceuk Mang Sumardi betah oge bubuhan anu ngumbarang Kang teu waleh emut ka lembur matu tembal Den Surya basana rada lemes ayeuna mah jeung teu ngamangkeun deui tapi jadi engkang bisi nya nu nyarita jeung manehna teh nu taelian iwati lanceukna teh aduh pi Ibu Rahma di mana linggihna pun biang mah di Sumedang oh pun bapak mah parantos pupus sumun tos pupus mun bapak teh nya sumun tos pupus nuju jadi wadana di sagala herang Mitra nyarita kitu teh dan Sumardi bari neuteup kana beungeut itu hayang nyaho kumaha pas semona ngadenge beja bapana maot bener weh jenghok weh Mang Sumardi teh ngajenghok baruk parantos pupusnya atuh teu kagungan rama agan teh Den Surya unggeuk teteupna terlepas tina beungeut itu Yuswa sabaraha taun agan di kantun kurama teh kinten umur 8 tahun Mang Sumardi ngahulang embung papanjangan nanyakeun nu geus taya di kieuna bisi matak nyuatkan hate nu boga hadas Kang Mardi mah raosnya Ibu Rahma area keneh oh aya pituin urang dieu sanes Ibu Rahma teh oh leros pun biang mah nanging pun bapa mah ngumbara oh ngumbara di mana oh di Sumedang sanggempun biang mah gebeg teh Den Surya ngagebeg barang ngadenge pajar di Sumedang asarekeuna tapi bingung ku pok-pokanana tadi pajar aya keneh jeung nyana deui bapana teh Haji Saleh hirup keneh meh unggal poe sok papanggih dianjangan sote hayang maluruh pedah ngaranna dimimitian ku es sugan aya rasiahna nu kabunikeun
Mitra kaum dangu bari ngawangkong teh Den Surya oleh nyeser ngabongohan maluruh nu sejen-sejena nu ngaranna sarua make es sanajan ceuk hatena teu sariga oge oleh tetembong anyai-anyai da puguh kabeh oge sakanyaho Mang Sumardi mah urang dinya pituin indung bapana kabeneran araya keneh iwal ti kisah mah dugeus maot indungna teh. Wanci sariak layung kacida endahna langit beureum semu koneng ngahibaran gunung-gunung jeung tutuwuhan kabeh robah warnana jadi semu beureum lir disaput ku emas. Sasatoan nu biasa liar peuting kalilirkeun kalong-kalong pating gaya bag lalai badot ngalayang kitu deui nu sejena. Dina kaayaan anu samodel kitu najan Den Surya siga nu nya sadek bubuhan bisa nu nanyana Mang Sumardi teu boga curiga nanaon kanu nalengteng teh geus puguh ngabuntut bangkong mah amitan weh Den Surya teh geus burit ongkoh deui. Mitra kaum dangu singkat ieu carita parang isukna balik ti kantor Den Surya oge kakarak ucul-ucul pisan jol aya nu pupuntenan ari ditempo bet ngajingjing dewegan sakantet. Punten di mana eta Mang? Oh iya ti Kimardi agan haturan agan ceuk nu ditanya. Ai nyawae da kamari jangjing rek masih andewegan sok we atuh kadapurkeun ke mangna ka dieu kahareupnya ceuk Den Surya barang si Mang mantas ti dapur tas nenden duwegan teh langsung dihiap-hiap kalawang hareup gek jelema teh diuk dina tangga Den Surya ge milu diuk dina Bang Barung. Oh Mang teh sok digawe di Kang Mardi. Oh kakapeungan agan upami usum ngalakalapa putrana Mang Haji Saleh lain Kang Mardi teh. Oh laras si goreng batur salembur kuring Mang Haji teh hana sapi lain wae tadi nama. Den Surya ujug-ujug ngomong gitu minangka nyelok kabuktian nu ditanya kacelok pisan bari pok nembalan kalayan Daria. Ari kitu di Ciberem agan teh kawitna. Ciberem cek Den Surya ngajenghok. Ciberem mana? Sumun itu girangan Karanganyar kalangkungan upami PDK Kawung Larang mah. Emang masuk aya wae da urang Sumedang saur Kang Mardi ge era mana teh? Si Mang teh ngahulang meunang sajongjongan mah Mitra. Oh laras agan ari ramana pituin mah wartosna sanes urang dieu da Haji Saleh mah ramana kawalon. Oh baruk ramana kawalon jenghok Den Surya ngajenghok tuluy ngahulang sajongjongan. Jadi bener atunya ramana mah urang Sumedang. Panginten da abdi mah kirang apal ti mana-mana nama moal apa tuh pami kitu mah saur Ujang Mardi. Sugan Mang apal kumaha cenah dongengna nepi ka jadi anak tere Haji Saleh teh? Oh kirang terang agan da saemut ge parantos kitu mung sanggempun bapak kitu cenah sanes putrana pituin tara aya nu wantunan narekeun di payunana mah da sok bendu eta teh agan. Oh kumaha cenah dongengna bapak Mang teh? Dongeng bapak Mang teh kumaha? Cek kumaha? Kieu agan. Upami telepat kieu asana teh. Nyi Haji Hasanah sumun eta istrinya Haji Saleh nuju parawanana dibantun ngumbara ka pamana ka Cimaragas. Kawas nu mapageun jodoh sanggempun bapak teh da prok wes gaduh salaki ka duka ka saja. Hilap deui. Menak sanggempun bapak teh nya gaduh budak jang Sumardi teh tadi king milik jodohna teh awet waktu itu dialihkeun peret we pepegatan wangsul we Haji teh Nyi Haji teh ka dieu teh acan jadi Nyi Haji harita mah agan cemun teras kumaha Mang sun ngangais orok umur 1 tahun dong kapra ka dieu teh sanggem pun bapak sote agan da abdi mah terang budak setapak kene abdi ge harita teh. Mitra kaum dangu
Den Surya beki sungguh-sungguh ngabandungan nu ngadongeng teh. Siga rek akur cenah jeung eusi surat teh. Kumaha tuluy Mang? Sok tuluykeun. Mun kitu agan pepegatan sanggem pumbawa teh pepegatan. Mang mah pan pepegatanana mah geus ka kuping, tuluyna kumaha? Oh, rarandaan we terasna mah bari ngasuh budak. Lami-lami prok we ka sasmita mun ka Haji Saleh. Ka Haji Saleh teh anu saparantos jarak ka tanah suci eta teh. Atuh orok keneh sasatna diterekeunana ka Haji Saleh teh nya. Mun agan. Nanging kumargi teras gabug teu sapertos ka anak tere Haji Saleh teh nyaahna. Malah sok teraoseun ari aya nu majar anak tere teh eta teh agan. Oh kitu. Geuning Kang Mardina terangeun bapana urang Sumedang. Aduh kagan tibuna we panginten teh ibuna. Cek si Mang. Yakin ayeuna mah Den Surya teh. Dongeng si Mang teh sapagodos pisan jeung eusi surat nu marengan potret teh. Jadi eta atuh dulurna nu kasumputkeun teh ajaib cek dina hatena. Abong-abong pangarsa nu kawasa katarik ku tatali batin bet kaparengkeun manehna nulungan lanceuk pribadi basa itu dipacok orai teh. Bari teu nyaho yen lanceuk manehna pisan harita mah. Paingan cekolot najan kumaha-kumaha oge najan kahalangan ku lautan tatali batin oge ari jeung dulur mah tang tunatrat moal aya pegat-pegatna. Dibuni-buni ge akhir-akhir mah pinasti kudu kabuka. Hatena ngarakacak awahing ku atoh jeung kabawa ku rasa rusras inget kanu jadi bapak nu geus taya di kieuna. Mana teuing ki lanceuk teh ngajenghokna. Mun engke di bejaan bapana geus nilar, saha nu teu atoh rek tepung jeung dulur. Tapi ari ras kana geus eueuh mah teuing kumaha tang tunah hate ki lanceuk teh. Mana teuing ngeunahna ceurik. Mana teuing mirasana ceurik teh mun paungku-ungku sarerea mah teu nyorangan teuing. Tapi da kitu kersaning nu ngatur. Den Surya teu burung gede hate asa boga gaganti bapa. Mitra kaum dangu. Aya deui nu jadi pikir Den Surya teh nyaeta kumaha nepikeunana ka sepuh di Sumedang ka ibuna. Mana teuing ngajenghokna indungna ngadangu pajar almarhum carogena kagungan putra tutundaan. Kilang kitu kumaha engke we cenah. Piraku boga dulur teu ditepikeun mah. Mun hade mah hayang harita keneh nempungan ka ditu teh. Mun teu kaburu inget yen lain usum nganjang. Hayang geura sosonoan, bari hayang buru-buru nyaho. Naon sababna bareto aya ribut-ribut di kubang kuul, da moal teu manehna harita teh nu jadi ulon-ulona. Pasosore basa Den Surya rek jung pisan kaditu kaburu disusulan ku upas piwarangan Bendara Wadana rek dicandak ka raja desa. Pedah bejana di ditu aya nu maot cacar kapegat weh niat teh. Balik di raja desa geus meh tengah peuting. Isukna ngantor pasosorena deui kakarak bisa muru ka imahna dulur nu kasumputkeun teh. Ngahaja make sapu tangan fantasi warna biru diselapkeun dina saku luhur. Teka catur di jalana srog kanu dijugjug nyampak ti iseun ceuk nu tunggu imah pajar keur nyaraba ka kawali nungkulan barayana rek kawinkeun. Tadi isuk-isuk arinditna teh di ditu rek 3 poe hanjilu lain memeusan Den Surya teh. Tapi piraku ari kudu disusul ka ditu umah kakaryaan bari jeung sakitu jauhna. Isukna pabeberang aya beja. Pajar Mang Mardi geus daratang ti kawali atuh bada magrib kencling weh Den Surya teh muru ka imahna. Teu poho
saputangan fantasi dina sakuluhur kumaha boa rarasaanana dina mangsa harita. Asa bareto basa mindo nganjang ka kubang kuul sanggeus karasa hate itu bangun bahe teh ya. Nepi ka lengkah oge asa parondok awahing ku hayang geura nepi. Hate mudal ku kasono geus hayanggok jeung nu jadi lanceuk. Sing horeng deket-deket anak talus salila-lila ngumbara di dinya kakarak rek nyaho ka dulur. Beuki dilamun eusi hatena beuki nyedak ka luhur kana panon asa dareet kana piceurikeun. Asa bareto basa rek mimiti nyakar ka makam bapana. Najan nyaho geus dikubur make sono kana paesanana sono campur jeung kagagas. Ayeuna ge nya kitu rek tepung jeung dulur teh asa rek nyamperkeun paesan kolot. Geus kawang-wang pisonoeunana engke di ditu silih rangkul silih tangkep mana teuing ngeunahna ceurik bari nyuuh dina lahunan nu jadi lanceuk. Mitra kaum dangu. Barang nepi Srogden Surya kagolodog tuluy pupuntenan. Karasa jeung kadenge ku sorangan oge sorana mani ngageter. Asa deket-deket kana dareudah. Punten. Mangga, cek nu di jero. Bray panto tengah muka. Ditepas teh caang meusan ku cahya lampu di tengah imah. Bojona nu nyampeurkeun teh. Saha? Cek pribumi bari ngawas-ngawas nu ngajanteng dina golodog. Abdi ce tembal Den Surya teleb nyebutna cece teh ayeuna mah. Euleuh waktosna mitra. Kabujang seep cag urang teunden heula dihandeleum hieum geusan sampuraneun. Cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.